mangga ku teku cepeng panah sampean bapak sareng ibu guru mangga beral kedalkeun dina hate anu paling jero anjeun sadayana baris tiang tieu sakola mangga mangga kedalkeun anu leutik cantang Kasep gelis anakin malihan asa kamari pisan hidup ngedalkeun ikram jadi siswa tapi ayeuna hidup rek pamitan tieu sakola kiwari nitih wanci nu mustari ninggal bangsa nu waluya ayeuna datang mangsa geus tamat sakola hidup geus tamat nyare ilmu di sakola ieu hidup rek ninggalkeun sakola ieu genep taun lain waktu nu sakedeung anaki babarengan geus tangtu loba kahilapan jeung kesalahan da sifat manusia kena ku Allah jeung pra gelis kasep anaking ayeuna hidup geus sungkam ka bapa kalih ka ibu anu aya payunan hidup Bapak Ibu hapunten abdi mugia Bapak kali Ibu nampi ieu kurit teguh hate abdi saja ngawakilan rasa anu pinuh ku rumasa seueur kalepatan sareng kaluputan di kawit kelas 1 dugi ka ayeuna lulus tangtos seueur ngarepotkeun ka bapa sareng ka ibu rumaos abdi parantos tulangan sareng uang telang malih dugi ka ngaraheutkeun manah bapa miwah ibu sadayana ku abdi sadaya katampi kalayan disarengan ku manah anu ikhlas hareupan abdi panghampura sareng pangdeudeuh doa ti bapa miwah ibu sadaya mugia hasil jerih payah bapa miwah ibu sadayana sing janten modal dasar pikeun abdi lumampah nyupri ilmu anu langkung luhur sok sanaos abdi bingung hate ngajerit horeang tapi kumaha datos kitu kedahna abdi kedah paturai tineng kasadayana abdi bade niang ninggalkeun anu nikahkeun piluluyan sapunyere pegat simpai kasih gelis anak bapa pangampura hidup di hampura ku bapa mewah ibu sadaya najan hidup teu menta tangtu bapa mewah ibu sadaya ngahampura ka hidup mugia hidup salamat kunggu rahayu waluya diri kasih gelis anaki jalan kahirupan pikeun hidup masih keneh panjang sok sanajan anu disarek di sorang teh karahal di bapa miwah ibu percaya ka hidup pasti hidup pinanggih jeung kabajaan bisi hidup rek ulih ke nyupri harti nyupri ilmu nu leuwih luhur
pikeun bekal hidup dina ngambah jalan kahirupan leuwih lega. Udah cita-cita hidup sing jadi jalma anu linuhung, sing jadi tauladan keur sarerea. Beral anaki geura lumampah bapa miwah ibu sadaya ngadoakeun ka hidup sing panjang punjung manggih kabunga jeung kabagjaan dina mangsa anu bakal datang. Beral anaki langkah hidup sing saged mawaktekan jeung harti pikeun surti dalam zaman runtuh yang kembang tanjung ngagelar jadi malih tandaning deudeuhna hate sakabeh guru-guru kahidup bapa miwah ibu ukur bisa ngajajabkeun ku doa jeung kaikhlasan. Beral anaki mugia sing pinanggih jeung kabagjaan hirup sok sanajan bapa miwah ibu sadaya ngarasa berat kudu kapisah jeung hidup, tapi kudu dikumahakeun deui waktuna geus ngajadi. Kudu paturai tineng jeung hidup sarerea. Oma nitip anu pamungkas, bapa nitip ka hidup sadaya. Jaga komara sakola, seungitkeun sing ngabuang ka tatara pasundan. Mugia hidup sadaya sing pinanggih jeung bagjana hirup. Amin ya Allah ya rabbal